warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salah urang dipanggil deui jeung balad baheula ieu salah satu entertain di daerah Pakulonan tah ieu teh wastana nyata Kang Aki Bongsai. Aki Bongsai alhamdulillah sehat. Oke, selama itu kan muslim atau panggil jeung Kunkun. Emang panggil sih dia. Nah, iya, aja ngerepe ka Kunkun bener teh. Laras. Tanggal sabaraha itu? Kanggo kaping 11 Januari. Oh, 11 Januarinya Mang Kunkun rek manggung di daerah mana? Ciburuy. Di Ciburuy. Ciburuy Kutaluhur kampung nama gitu. Tah kalau sange selama ini kan tarap panggil jeung Kunkun. Ya. Aki ka mana unggul tah? Apakah keur naon? Apakah keur rekaman kalau kulokkeun ka kumaha? Tah ayeuna teh keur meujeuhna sibuk nya. Sibuk ku lockdown we deui. Ongko sibuk. Jadi lockdown eta teh mau pengaruh sih kana acara teh gitu. Acara. Jadi acara nu biasana sabulan aki mau sabiji. Sabulan teh asalna aya 11, aya 13, aya nu mah hiji ge hese. Aduh, nya mudah-mudahan. Hese pisan aduh. Jadi para seniman kabeh oge hampir-hampiran dijungkel ku corona ieu. Lain dijungkel deui. Lain dijungkel deui. Pokona anu ngaduk. Jadi anu ngaduk Apa? Pokona kumplit, pokona lompatna kana bangunan. Mending anu dagang seblak. Tapi tak beungeuna anu kitu aja di sini. Pan nu amak mah kasih corona atau enggak urang katanya. Terus nu dagang seblak. Aki ngalaman dagang naon di saprak ieu. Aya nama nyupiran Oh, di PT Kurnia. PT Kurnia siap. Di PT Kurnia nyupiran forklift. Nah ya nama. Jadi lain pok es mah teu kudu di dahar. Forklift siap. Oke. Tah. Aki kan loba nu apaleun ka aki teh nya baheula pernah duet jeung Kunkun. Terus pernah rekaman baheulanya pernah sekali. Pernah. Judulna teh naon? Judulna teh Bujang Karatan. Biasa Nyata eta teh Bujang Karatan teh. jadi naon maksudna nyata ieu maksudna? Nyata eta. Hah? Nyatana naon? Jadi Bujang Karatan teh ayeuna teh geus Tentang bujang kan bujang karata. Ai Kunkun kan jomblo. Yang kawin teh. Nya jadi boga pamajikan teh jadi henteu we ayeuna mah. Oh jadi bujang deui. Jadi bujang deui. Bujang karata. Nya Bujang Karatan Si Tansa bujang karata si Teh Osin. Neng Osin tah. Ranger nanti si Kang Yadi. Pokona mah dia Kang Yadi, Kang Opan, Kang Eman. Oh eta teh musik-musikna gitu. Musik-musikna teh araya aya teh di dinya teh. Oke, geus disuguhan kopi can ku Kunkun. Acan nya tah. Wayana dia mau ka sorangan nya. Aduh, komo ke lockdown kieu. Dia nganyok kala ka si mah hareup. Siap. Oke. Sidik tah naon teh album geus kaluarkeun. Tapi harita pasti kurame-ramena nya aki ngaran Ki Bongsai. Bongsai manggung anu. Urang kudu ngarep ka mana ya? Kan itu. Terserah. Rek dia oge menang. Nu penting menang DP Kunkun ayeuna nya. Ieu, loba nu nanyakeun ari aki teh urang mana cenah? Aslina Aki Bongsai teh orang Ciburuy. Orang Ciburuy. Kampung Kutaluhur. Kutaluhur tah lamun rek manggil Kampung Ciburuy. Kampung Kutaluhur pokoknya namanya. Rek manggil Kang Bongsai mah. Tah baheula mah aki loba sih ngaran grupna nya aya Sapara Kanca, aya Brata, ayeuna saurna ngadamel di grup Egal saurna Ki Bongsai Production tah naon ayeuna ngadamel. Ayeuna teh anger wae eta Ki Bongsai Brata mah anger. Moal dileungitkeun eta pokona sejarah eta teh. Jadi ai Brata teh gede kawani gitu. Tapi sok sanajan gede kawani oge di bere corona kieu mah aduh. Lieur bener. Acara ayeuna ku corona. Kumaha ye pamajikan kesetoran tuh ku sapra corona. Ti sapra corona tah. Ti sapra corona teh langsung teu kesetoran dan seueuh soalna. Geus eueuh. Naon jadi sepuh aki. Semungan we. Jadi Bujang Karatan teh asli gitu judul lagu teh Bujang Karatan. Keren pisan geus sadena. Geus 1,5 tahun pemirsa. 1,5 tahun. Naon? Baju Bujang Karatan. Bujang Karatan 1,5 tahun. Jadi kamu mah Bujang Karatan can dilakukan seberapa kali? Unggal manggung ya osok. Osok. Aya eta teh. Ya Mudah-mudahan
sekali dikunkun eta aki sing Sumatri dan seni da semangat terus kan semangat kan seni mah. Oke siap. Oke penasaran kene wargi-wargi kunkun ngobrol yang apal kumaha ya gitu perjalanan di tahun sabarahanya tapi kalau kakak mana aya nu ngalakukeun da tuh Mana? Anu naros kieu. Aki teh emang seberapa tahun? Umur. Aya kana 3 salapanan teh nya. Nya itu dong kan. Tah gitu. Apa nang naros heula pantes teh umur 3 salapan nu kieu gitu. Nya sakapeung sih. Engke Kan teh certi baheula mah aki bogang karena dulu segala kesenangnya. alhamdulillah disaprak geus leungit we eta. Oh si lockdown. Heeh, si lockdown eta. Siap. Si lockdown anu stereo-nya alhamdulillahnya. Jadi aki ngagedutan deui pelataran menang jog. Loba pisan ya nama. Kakun teh geus sidik mana acara teh 3 bisa mah. Aya Januari teh aya 3 jeung Ciidarnya. jeung Ciidar. Jeung kun serangan. Kun heeh. Ulah hilap engke. Pemirsa tanggal 11 Januari di Kampung Kutaluhur on kumkum sareng Om Idar Ciidar. Nah eta Ciidar kibong saya oge Kang Japra ge aya. Kang Japra aya. Bukan personil Pokona mah raya we lah kabeh gitu. Tah mimiti aki terjun dina seni da pangijin kun makan bersama apal teh aki teh geus jadi entertain nya. Hayang apal bet kun sendiri anu naon teh wargi ngobrol kun sadayana hayang apal ari aki terjun dina seni di tahun sabaraha? 2004 mimiti teh nya pertama karena seni teh berarti keleutik resep tahun 88 mulai ngagendangan heula tahun 88 umur seberapa tahun? Hah? Tah eta poho. Oh, ngagendangan Heula. Nyanyi encan kana nyanyi. Encan kana ngomong ka mana? Ka dieu? Ka mana? Ka urang teh ka ditu kali ge. Berarti kan sekali bolak-balik we. Tah gitu. Soalnya apalin aki. Tahun 88 ngagendangan heula. Tah geus ngagendangan, tapi ngagendangan berikut nyanyi. Tapi gaji angker. Saberapa heula mimiti bayaran? 30.000. Wah, gede katanya. Baheula teh 30.000 teh digaji teh gede gitu. Pokoknya mah mau ka imah teh 100.000 teh asa leutik. Gaji 30.000 datang ka imah 100.000. Banyak saweran. Oh, aya keneh di mana baheula aya saweran nya. Aya, tapi rame keneh baheula. Ujung ayeuna mah gitu. Lagi kasumangetanna deui. Kasumangetanana. Tapi pan ku ayeuna mah ku zaman lockdown teh gitu. Jadi duit teh asal bar nya lawer teh gitu. Kang eta teh. Tah emang kun rek nanya deui sakali deui. Tah eta teh kan sidik kana ngendang. Berarti nyeun kenang pernah ngalaman nyerpis kenang. Nyieun gendang kan teu bisa teh nyieun kulit. Kudu meuli ka Cianjur kulit mah. Oh, lagi nyerpis gitu. Nyepotan kulitna di Cianjur. Ari model kaina nu kitu naon kain nangka. Kain nangka. Eta mah di daerah Pasir Haur. Aya Kang Baa, tukang rebab. Mau tah aya tukang rebab. Pesen kadinya Kang Baa si beunteur lah penarja ipongan moal pireup lah pokona. Geuningannya. Oke ki. Alhamdulillah pengintennya eta wah dipikir-pikir karena ngenang karena MC berarti multi talent ya jadi cenah ngagendangan teh langsung lamun memeh ngagendangan teh nyanyi heula cenah datang heula artis gitu cenah datang artis tang geus beres nyanyi langsung ngagendangan deui da baheula mah saeutik tukang kenang teh baheula nang saeutik aya tuh juga aya aduh tapi pernah ngajarkeun ka tukang kenang aya murid boga aya baheula Kang Ipin teh Kang Opan itu teh sarmi Kang Acong si kontet anu kitu nih anu sebenarnya teh kitu nih kumaha teh kitu teh terus naon deui tah si Kang Acong Kang Opan gitu aya baru sok aulin gitu ka imah Kang Ule gitu aya tah aya teh nyeun anak buah ngagendangan tapi salah jampe geus bisa ngagendangan kan bae lah geus mah berarti enak anak buah aki teh ngajarkeun deui nya ilmu teh meureunya kan lain enak teh tah ayeuna alhamdulillah mudah-mudahan ieu seni teh selalu kajaga bolingan guling
poho dina MC, poho dina vokal dan lain-lain ngenang contohnya kudu terus nya kinya aya penerusna nya. Oke Ki, tawa ka mana-mana deui aya nu ngalakuin sakali deui naros di sana-sana aya. Anu berarti aki teh selama ieu kan manggung ka ditu ka dieu paling jauh pernah manggung mana? Daerah Banten ge pernah, Gampang, Garut, Cikampek. Oh, Cikampek pernah. Ka Jakarta ya ka Cakung pernah. Oh tuh, aduh bagian pisannya. Tapi menurut kan capek aya doping, aya aki sok di doping kunaon Ki? Tah, Madu Putri. iya. Oh, anu pait heula. anu pait Ieu mau ngontok ya. Oh, ieu raraya gara remuk teh kunaon ieu madu pait. Madu si Putri pokona mah. Madu Putri 18. Ieu lah. Pait nu amisna gitu. Ieu nu amis ieu. Tah ieu nu amis. Jadi geus tina pait teh aya barang amis gitu. Ieu heula nu pait. Alhamdulillah gitu. Jadi eta bawa jreknong. Jreknong. Bawa lama kan boga pamajikan make nu kieu wae. Aya mah jarang. Jarang kaliwat gitu. Ya, oke. Eta manggung aki geus jauh. Oke, paling resep ku zaman baheula lagu naon? Baheula teh Calung pernah ngalaman? Calung. Contoh Calung. Contohna laguna we bari baya baheula. Bari baya. Terus itu Patenggang. Penasaran Ki nu di bumi cik aki sahaluan dua haluan mah ngalagukeun Mari Baya tapi ciptaan saha nya uko sareng uko ya uko tapi ngalagukeun atuh Ki sa kedik wae mah ieu kulantaran pelu saking geus ieu di paling itu lo banyak luar sebenarnya lagunya iya si sok sa kedik wae Mari Baya kedua sok Mari Baya Ki ngajaran apa yang guru ini kamari baya oh gitu jadi dia bawa aki teh nah geus nyanyi deui oke ngajual kendang nyepis kendang dan ngajual kendang oke kan kudu apal gitu sok tidak ya nama henteu itu nah apa untuk anak gendang untuk nyanyi khusus aya nama artis panjang kumpul sok kita lagu hayang kawin teh begitu langsung naik muncul langsung dinaikkeun pagi langsung diserahkeun diserahkeun tuh kana pintu wae tuh tapi anu nyanyi di Mari Baya mangkun yang apal ala aki boksa sabenerna ieu joget leuwih parati kun cek inces di Karapika siga cacing kapanasan sebenarnya jadi sebenarnya siga belut kasakitan ieu leuwih parah sebenarnya sok enak ki bongsai nyanyi naon joget bongsai mah siga sound lah Son lah nu budak detik nih asal sonlah eta sok ayeuna arti nyanyi poema di pentes deui ku kun apakah geus kolot kieu berubah ke suarana da kun pernah laju aki soalna sok ti bongsai nyanyi Mari Baya menurut lagu teh di si mama oke benernya si mama si apa di Teh Dini mana wae sok salamkeun ka orang mah salam ka Teh Dini aya ta Teh Dini si mama si apa ayang terus aya si Acep si Bongsai itu dah si Aki Penaraya di hareup gitu nah lagu aduh Mari Baya di Mari Baya manehna ku ngeusi nyarita cenah asih garandaka jeung dedehna najan angin nuliri leuhir datangna arek langgeng manehna pegat deudeun madu baik jeung Madu Putri nah hampura teh ngomong sekampung si Aki sok acare tuh geus kolot tuh ieu tapi ku ngalagu Aki ieu alhamdulillah fans sebenarnya sarua di luar imah alhamdulillah ge seueur pisan nun pisan geus namu paten kun daena urang geus tidak terpanggil aya ngajak surat sebenarnya jadi apa ayeuna jadi mah kan hese gawe gitu ayeuna mah mun hayang ka kun teh mah lamun dak mikeun DP mikeun duit kakarap gitu tak bisa ulin bisa panggih gitu. Oke lah di Mangkun ti nun pisan Aki sing sehat. Mohon. Sakalireun di Mangkun tong hilap subscribe channel Mangkun. Oke, mun hayang manggil Aki aya nomor teleponan ti Mangkun amun teu channel ieu
nyuhun ke nomor teleponnya biasa kabun-kun. Oke, nami Facebook Aki itu nang. Aki bonsai lain. Aya poho. No, Duren manis. Duren manis tanya kayak madu putri. Duren manisnya. Nuhun. Ki, atur nulisan. Iya. Tigunku sareng Aki permios sakinya. Iya, mangga. Ya, kelepatan apun nulisan. Ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.